keur ngaharap pokona ya, apakah benang atau henteu ya. Langsung saja kita tinggalin ya. Mudah-mudahan wow, itu tuh aya pokona ngaceleng hiji. Meni hibar ka luhur teu boganjang-jang oge. Jadi wow. Mana euy. Kana. Kita lihatnya. Ternyata ini ikan nila keur laleutik keneh. Eta mah nila bikangna euy, beunang dah hiji. Jadi kita lihat pawang bogo mau ngaheurapnya. Bagaimana harapan pawang bogo sambil menangkap sambil ngaheurapnya. Dikarenakan tidak ada menu buat berbuka puasa ya. Pawang bogo udah mulai ambil ancang-ancang ya. Ya ditekuk dulunya sikuna dah. Kitu heula ambil posisi hiji 2 3 tuh langsung alungkeun. Bogona beunang eta mah euy, tuh tingali. Ya ditariknya secara perlahan, jangan terburu-buru ya, ataupun jangan tergesa-gesa. Dikarenakan ikan yang ada di dalam jala teh bisa loncat lagi cara nu tadinya. Kita lihat. Ternyata masih nol euy. Urang coba ke belah ditu deui. Sementara pawang bogo ti belah itu enak mah euy tuh. Mungkin lauknya ngarumpul di situ tuh. Helah orang tingali. Salala. Tah. Mana euy sugan ayaan. Jika nama ayaan euy tuh kudu bukan nama lah loba lumayan. Loba euy. Nila mareujeuna tuh. Orang samperkan saja. Kita lihat penghasilannya hari ini ya. Nilainya merontok sekali euy. Tuh. Bogonya belum dapat. Orang tinggalkan saja dulu di sini ya.